Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal mahmudu sarang ari anu dipuji minal akhlaki tina akhlak al wastu eta pertengahan. Wal i'tidalu sarang sederhana bainal iproti antara leleuwihun wa tafriti sareng kakurangan. Kama seperti perkara qala ngadau Allah Ta'ala fi madhir rasuli dina muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng kapirang-pirang sahabatna Rasul radhiya muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhum ka itu anu kabeh. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammadun ari Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Walladzina sareng ari jalma-jalma ma'ahu sarta Rasul. Asyidda'u eta anu keras 'alal kuffari ka pirang-pirang jalma kupar. Ruhama'u anu mikanya bainahum di antara ladina. Wa qala ta'ala sareng adawa Allah Ta'ala fi madhi ibadihi sholihina dina muji pirang-pirang hamba-Na Allah as-sholihina anu saroleh kabeh. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wallazina sareng ari jalma-jalma idza anfaqu di mana-mana ngainfakeun ieu ladzina lam yusrifu eta henteu leuleuwihun ieu ladzina wa lam yaqturu sareng henteu koret ieu ladzina. Wakana sareng aya ieu infak baina zalika di antara itu anu kabeh teh qawaman eta anu anceg. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis khairul umuri awsatuha. Khairul umuri ari pangalusna ari pangsayana pirang-pirang urusan teh awsatuha eta tengah-tengahna umur. Wa qala sareng ngadaus sa syairu tukang syair hubbut tanahi ghalatun khairul umuri alwastu. Hubbut tanahi sareng ari mikaresepna leuleuwihun ghalatun eta kasalahan. Khairul umuri ari pangsayana pirang-pirang urusan alwastu eta pertengahan. Fasyaja'atu mangka ari wanian mahmudatun eta dipuji. Wahya sareng ari ieu syaja'ah baina tahawuri eta antara naon ieu teh. Baina tahawuri antara gagah wal jubni sareng bolangan. Wasyakhou sareng ari kabageuran atawa bageuran baina tadzbiri antara boros eta antara boros watak tiri sareng koret. Watawadu'u sareng ari tawadu bainal mahanati eta antara rendah diri wal kibri sareng sombong. Wal haya'u sareng ari eraan baina duf'i eta antara lemah wa khusyunati sareng kasar. Wal basyasatu sareng ari basyasah bainal khala'ati eta antara jiga anu gelo wal japai sareng taraseuri. Wal ifatu sareng ari ifah baina syarohi eta antara sosorongot wal jumudi sareng cicing. Ila ghairi dzalika nepi kalian anu tadi mazkur minal akhlaki nyatana pirang-pirang akhlak. Wal akhlakul hamidatu sareng ari akhlak anu terpuji hiya eta ari itu akhlak hamidah sababus sa'adati eta jadi sabab kabagjaan pidaro ini di antara dua daerah. Wahya sareng ari ieu akhlakul hamidah tarfa'u eta ngangkat ieu hamidah sohibaha kanu ngabogaana ieu akhlakul hamidah ila ufuqil malaikatil muqarrabina nepi ka pangkat malaikatil muqarrabin. Wal akhlaqu sayyi'atu sareng ari akhlak anu goreng hiya eta ari itu akhlaqu sayyi'ah asyumumu eta racun alqatilatu anu maehan. Wal khaba'itsu sareng wal khaba'ithul mub'idatu sareng kagorengan anu ngajauhkeun an rahmati rabbil alamin tina rahmat pangeran sakabeh alam. Wahya sareng ari ieu akhlaqu sayyi'ah hiya allati eta anu tahwi nurunkeun ieu lati bisohibiha ka anu ngabogaan ieu akhlaqu sayyi'ah ila khadidi syayatini
kana hina na pirang-pirang setan al-matrudina anu diusir. Wahya sareng ari ieu ahlaku sayyi'ah amrodul qulubi eta pirang-pirang penyakit hate wa asqamun nufusi sareng penyakit jiwa. Illa annahu kecuali aya ieu akhlak, illa annahu kecuali sayaktosna akhlak teh marodun eta panyakit yupawitu anu ngalepotkeun ieu marod hayatal abadi kana kahirupan anu abadi. Wa aina sareng eta di mana min hutina itu marod al marodu ari panyakit allazi anu la yupawitu henteu ngalepotkeun ieu ladi illa hayatal jasadi kecuali kana kahirupan jasad. Wa idastadat sareng di mana-mana banget naon inayatul atibai pitulung pirang-pirang doktor bi'ilajil abdani kana ngubaran pirang-pirang badan muhafadotan karena ngaraksa ngajaga alal hayatil faniyati tina kahirupan anu ruksak. Fal inayatu mangka ari nulungan bi'ilajil amrodil qulubi kana ngobatan pirang-pirang panyakit hate aula eta leuwih utama li anha karena sayaktosna qulub tahfazu eta ngaraksa ieu qulub al hayatal abadiyata kana kahirupan anu abadi. Wahada sareng ari ieu wahadan nau sareng ari ieu warna minatibi eta tina ilmu kedokteran wajibun eta wajib naon ta'allumuhu diajarna ieu nau ala kulli dzilubin ka tiap-tiap jalma anu ngabogaan akal. Bahwa sareng ari ieu hadanau tibul ambiyai eta naon ngaran teh ilmu kedokteran pirang-pirang nabi alaihim eta muga tetep ka para nabi ambiya assalatu warahmat wassalamu sareng kasalamatan. Pakot arasalahum nyata ngutus ka ieu ambiya sa Allah taala Gusti Allah taala li ta'limil umami pikeun ngawuruk pirang-pirang umat. Kaifa kumaha yutahhiruna ngabersihkeun ieu ambiya kulubahum karena pirang-pirang hatena ambiya minal akhlaqid damimati tina akhlakna anu dicacat. Wa kaifa yuhalluna sareng kumaha mapaesan ieu ambiya nufusahum kana pirang-pirang dirina ieu ambiya bil akhlaqil karimati kalawan pirang-pirang akhlak anu sae atawa anu terpuji anu mulia. Padunaka maka cana ku anjeun hadal kitaba kana ieu kitab pakro tegasna maca anjeun hu kana ieu kitab bi imanin kalawan taliti wa tadabburin sareng mikir-mikir. Wa alzim sareng mastikeun anjeun nafsaka kana diri anjeun al amala kana ngamalkeun bima kalawan perkara fihi nu aya dina ieu ma. Wa taroko sareng naik anjeun ba'dahu sabada hada ilal kutubil kabirati kana pirang-pirang kitab anu gede hatta tafhama sehingga paham anjeun haqaiqal akhlaqi kana pirang-pirang hakikatna akhlak. Watakuna sareng aya anjeun minal muhadzabina eta ti pirang-pirang jalma anu terdidik asuadai anu bagja fid dunya di dunya waddini sareng di akhirat. Wallahu sareng ari Allah al muwaffiqu eta anu nulungan. Wallahu a'lamu bissawab.